Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran akhlak tata krama nyarios. Jadi dina bicara ogen kudu make akhlak. Hiji, upami urang bade nyarios, bade ngomong atuh, maka kedah dipikir-pikir heula ku hate. Naha eta teh nurek diobrolkeun teh alus atawa pibahayaeun akibatna. Nah, upami urang mah lamun ngomong teh teu bisa ngomongkeun hade, lamun urang ngomong mah bakal pibahayaeun akibatna, maka mending keneh repeh ari teu bisa ngomong alus mah. Sakumaha dawuhan Nabi dina hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Saha jalma nu merasa iman, nu ngaku iman ka Allah jeung kana poe akhir. Iman ka Allah nya iman kana poe akhir, kana poe kiamah. Nah, jalma nu iman ka Allah jeung kana poe kiamah mah fal yakul khairon. Ngomong teh kudu alus. Ngomong teh kudu naon cenah? Kudu alus. Ngomongkeun ilmu, ngomongkeun nu bermanfaat, ulah ngomongkeun anu dosa atawa ulah ngomongkeun anu eueuh manfaatna. Nya kudu ngomongkeun anu alus. Nah, lamun teu bisa ngomong alus, kumaha teu bisa ngomong alus teh? Rajin ngomong kalah ka dosa. Ngomongkeun anu pidosaeun, pidorakaeun. Rajin ngomong kalah ka ngomong pibahayaeun, picilakaeun. Nah, lamun ku ngomongna kalah ka doraka, kalah ka pibahayaeun, pidosaeun, mending keneh repeh aulias mut repeh weh, teu bisa ngomong alus mah. Nah, oge cenah omongan urang teh bakal dicatet ku malaikat. Sakumaha dawuhan Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya teu aya hiji lapad teh ucapan tina hiji caritaan terkecuali disandingeun eta lapad teh dicatat ku malaikat raqib jeung atid. Jadi kade tong sawadi ngomong, sabab omongan urang teh dicatat ku malaikat raqib jeung atid. Lamun ngomong hade ditulis hade, lamun ngomong doraka ditulis ngomong doraka. Kete balitungkeun kete di akhirat teh lamun teu ditobatan mah. Kitu tanya. Maka matak ogen nu kadua mah teu kenging loba ngomong. Ulah loba nyarios. Ulah loba nyarios anu teu puguh maksudna mah. Tapi kudu nyarios anu dibutuhkeun. Ai teu butuh ngomong mah nah make ngomong repeh weh. Ulah ngomong ai teu butuh mah. Kacape-cape naon? Kacape-cape sungut diganyar henteu doraka ongkoh misalna teh. Tak entong ngomong ai teu dibutuhkeun mah. Sabab aya dawuhan Nabi, man kasuro kalamuhu kasuro saketuhu. Yang artinya siapa yang banyak bicara maka pasti akan banyak kesalahan. Loba teuing ngomong, loba kasalahanana teh. Da loba teuing ngomongna. Waman kasuro saktuhu kasurot dunubuhu. Saha jalma anu loba salah berarti loba dosa nya. Waman kasurot dunubuhu kanatin naru aulabi. Saha jalma nu loba dosana berarti neraka leuwih pantes pikeun eta jalma. Matak tong loba nyarita ari teu dibutuhkeun mah.